Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Abdi Nurul di kelas 11 MIPA 7. Sampurasun sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu guru pengajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipi hormat sareng rajangan sadaya anu kusim kuring dipi kacinta. Langkung ti padun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran dina pandemi Covid-19 ieu urang masih tiasa dipasien nikmat sehat sareng hidayahna. Teh hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng ka para kulawargina, para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ke akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan kulawarga. Tah, urang sadaya pasti tos teu asing kana namina kulawarga atawa kakulawargaan teh kulantaran aya di kahirupan urang sadayana. Naon sih arti sabarana kulawarga teh? Di mana oge asalna? Sareng naon manfaatna sih ke urang? Hayu urang simak sasarengan. Kulawarga asalna ti basa Sangsekerta nyaeta kula jeung warga, anu artina anggota atawa kelompok duduluran. Kulawarga teh mangrupa lingkungan di mana jalma-jalma anu boga hubungan getih teh ngahiji. Contona wae di kulawarga inti nyaeta aya bapa, indung jeung anak-anakna. Unggal masing-masing anggota kulawarga teh ngabogaan peran sarta tanggung jawabna masing-masing. Upamana wae, bapa gaduh tanggung jawab nyaeta nganafkahkeun pamajikan sarta anak-anakna. Indung boga tanggung jawab ngurus sarta ngadidik anak-anakna. Tangtu anakna oge boga tanggung jawab nyaeta kudu taat sarta hormat ka kolot-kolotna. Kakulawargaan mangrupa prinsip penting anu rea dilarapkeun di sababaraha tempat, aspek, organisasi jeung sajabana deui. Kakulawargaan mangrupa satuan dasar ti duduluran. Nah, rasa kakulawargaan teh henteu ngan ukur aya dinu jalma nu boga hubungan getih hungkul. Upamana wae, dina komunitas anu gaduh rasa solidaritas nu luhur sarta terus dipupuk, nangtu pasti muncul istilah rasa kakulawargaan teh. Hiji anggota kulawarga kudu silih ngartikeun ka masing-masing anggotana. Ku kituna, lamun aya hiji kajadian anu ngaganggu hiji anggota kulawarga, tangtu ngaganggu oge sakulawarga eta. Kusabab nu namina kulawarga mah teu aya ditinggalin atanapi poho. Kulawarga teh mangrupa tempat di mana urang meunang pikanyaah ti kolot sareng dulur-dulur sadaya. Kusabab eta kulawarga teh penting pisan. Urang teh kudu silih hormat, silih mikanyaah, silih ngartikeun, sarta ulah sampe aya hiji hal anu bisa ngarusak kakulawargaan. Mung sakitu nu tiasa didugikeun ku abdi, mugia manfaat keur urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan anu teu merenah dina mana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.